Terus lami dah nama tu. Nama ya. Oh nama naon nama apa? Nama Dio. Yo. Nah, gitu jamnya. Oh. Kini dewe amun kadiranya nya. Ayeuna pesantren gitu tah. Ya Allah, jadi ya Allah. Mungkin dia balasan gara-gara mabuk, gara-gara maling. Ampura ya Allah. Dihina terjadi ada ya Allah. Ah. Terima ya Allah kembali. Ampura. Itu si Arif Punondo, Don, Don, kena cepatkan. Bos, nanti bos. Don, kau berdoa saja. Si nanawan nangka dia. Numpang amang jauh, jika kumaha mamang, jika nu nyesel gitu kunaon. Mana mang saya nak sok marabok deui, tong nuturkeun urang, urang mau banget. Kana marabok deui ya Rasulullah. Marabok deui sekarang ke saruk tong nurutan segala maling-maling deui mabuk. Baiklah. Urang sampai saya masih marahin masih mulai. Balik dulu, balik mana? Udah mas, balik dulu, udah mas. Gengan ini pokoknya stop lah pokoknya muka itu maling sangat stopkan konten
Balik kan seperti balik tadi yang berada yang kan dia dah itu kan itu ya bos ya siap yuk ada ya hati ayo siap. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enak mah gerak kakobong. Gerak ngarapalkeun go, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalebat. Bang, Kang. Kemana lah? Terketinggal, Bang? Biasa lah, sibuk gitu. Sibuk naon? Di kebun biasa panen. Panen? Seur panenna? Ya takang sampai dikit. Mut kakang. Ya takang lah, abdi teh bunten dengan caca. Iya. Awak gitu teh kali teh. Ya, teu naon lah. Heureuy, Bang. Nyeten kieu Kang. Ya. Abdi kali teh aya biologi kakak. Abdi teh itu aya teh bener-bener kasienan abdi teh. Kasienan kunaon? Ya kasienan abdi teh kan gaduh urang kali istri. Nuhun. Parawan eta teh nya. Sunjeun lah nikah mah. Ya. Kan ibuna teh aya teh juga mana malah bukan ibuna mah teuing lah bukan mah. Gitu ibuna teh. Urang kali istri teh kan nya geulis gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalebat. Jang. Punten ya ngahagal Mohon tenang Jang. ngarobrol Ya. Ya priyo ge naon Jang? yang bade tumaros ka dieu teh meureun Hmm. karanya abdi teh jami tukang mabok gitu tukang gitulah pokoknya maksiat Ya. tukang maksiat rek naros mun tobat gitu diterima mah ku Gusti Allah. Ya jangnya naros perterusan eta teh ujang ditinten kaemutan ka Akang teh kieu. Akang pernah ngupingkeun ceramahna Ustad Adi Hidayat. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan orang soleh yang tidak merasa bersalah. Cinten gitu Jang. Jadi misalkan meureun mun akang pan soleh Kang kita kang teh anu marap cekap. Oh iya, nu marab santri abdi teh. Astagfirullah. Ada di parab Kang. Wah, Gusti basa jelema teh cager. cinten kumaha ayeuna? meureun ieu dosa anu ka tukang kumaha mun ek tobat ayeuna teh udah sahungkul ya Allah. Yeuh jangnya Akang janten kaemutan deui ceramahna Dr. Andes Ustad Yayat Ruhiyat. Nyata sur anjeuna tidak ada orang baik yang tidak mempunyai masa lalu dan tidak ada orang jahat yang tidak mempunyai masa depan. Janten anu atos mah atos ya Jang nya. Patut disesali tapi teu keng diulang deui. Ayeuna mah tobat lah inti namanya. Perbaiki masa lalu. Da masa depan mah saha nu terang. Janten ayeuna mah robah anu masa lalu teh teu keng diulang deui ka masa depan. Masa depan mah sing panjang. Jadi ek video meureun bimbing abdi Oh nya, kami laras-laras mah bade gitu. video we. Yang mana Kang? Antu antu ngabdi ngawaga boleh ulang hantunya. Ulang wae. Ken we orang kan. Nya tuh. Punten ya, Bang. Ieu ngampura emang ya.
balik mana? Ya Kang, Assalamualaikum. Yo mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ayeuna Ujang. Astagfirullah. Nah, ayeuna janten kumaha hoyongna? Sok Ujang nyarios. Nyarek di dia ngenong. Ngenong. Maksudna kumaha? Mas Antren. Oh. Kami bade masantren di dieu. Kedah gentos laanggean teu kos kieu soalna santri mah tah teh aurat. Tah. Enten kilah ku akang gitu nya bade di pasian terang lah ilmu-ilmuna gitu. Aurat sareng kumaha sahoyongna jadi jalmi leres teh kitu nya. Ena mah gentos laanggean. Kabumi heula gentos heula. Di sarung pemi mah. Sareng ngangi acu koko. Nyaman lah. Nya pemi biasa mah. Itu nya. Nya we heula pinten. Nuhun Kang ieu. Teu ngamplop-ngamplop aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bin, Bun. Turun. Urang ngambilan ka amang nya. Urang 10 tahun teu bobogohan. Geus kata we amang. Ada kan. Amang atuh. Kata we anjing ka aing amang. Sang kameramen. 2 mulai. Orang pertama kali sih. Ngomong bisa kakak lo, video kaget deh. Alhamdulillah, terus cuman sekali kan. Ingin kan Ustaz? Oh ya, katakan itu bitingnya banyak Kita sekali. tuh lah tenang, bisa Ustaz kan akang. Iya kebae atuh. Mereka mau halus aja kita. Iya. Tidak ada orang, tidak ada Dekati sia. Tidak ada berarti umum.